adawah wal baghdha. Ada ya, kerusum. Al adawah permusuhan. Dipaseakeun jelema teh. Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Leheung lamun preman jeung preman pasea geus leheung, lamun preman jeung tukang mabok jeung tukang mabok pasea leheung. Cobi dina media nu ngartos jeung nu ngartos pasea pan rasa teu eling. Nu pinter jeung nu pinter teu pasea pan teu indeng. Punten, ahli agama tokoh agama jeung tokoh agama pasea pan teu eling. Saya teresep melaan masjid diberikan ke pasea. Pan Bu, asa teu etisnya. Asa teu hideung jelema pasea gara-gara masalah masjid. Pan teu hideung eta teh jelema. Pan teu sakedik wargi-wargi urang mah. Masjidna hiji jadi dua, jadi pecah nungtungna mah. Gara-gara eta ngagugu kana nafsuna. Jadi timbul perpecahan dirinya teh. Eta teh godaan setan. Sebab urang ngagoda kana naon? Kana hawa nafsuna. Coba urang ngahiji. Ka jiga kapungkur. Kapungkur mah hayang Jumatan teh sak kacamatan teh hiji. Urang teh hayang kapungkur tasan aya kecamatan Balena Ciparai. Ka Ciparai cecepelot baheula mah rek Jumatan teh. Angkat teh ka Ciparai ngahajat aya. Da zaman Kangjeng Rasul ya kitu ka Madinah we. Nu mawi aya. Aya naon eta teh? Ayah hadis meninggalkan kieu upami orang dinten Jumaah lebaran dinten Jumaah maka teu sawios-wios teu salat Jumaah. Kitu nya kantos ngadangu Ibu upami teh mah lebaran Idul Adha dan Idul Fitri dinten Jumaah maka teu sawios-wios salat Jumaah. Sok aya nu ngamalkeun eta teh. Da zaman Kanjeng Rasul kitu. Ngun margina da tepi atuh. Upami enjing-enjing beranya salat Idul Adha arwih deui dek uwih deui kana tarbih deui mata sareng Rasul upami dinten Jumaah Idul Adha Idul Fitri maka uwih gentos we ku salat lohor. Ya teh gimana teh? Eta setan teh. Allah adawah. Nu mawi punten upami aya bintik-bintik permusuhan dina hate urang kade eta teh godaan setan. Ngewa ka tatangga, ngewa ka dulur. Eta teh dulur urangna bet ngewa ka dulur baheula babarengan jeung urang pasea dulur kulantaran masalah ekonomi, masalah harta. Setan eta teh digoda. Dan resepna setan misahkeun jelema. Kulantaran hartana, kulantaran ilmuna, kulantaran jabatanana, baheula babaturan jeung urang dipisah kulantaran geus jadi juragan teu daek wawuh jeung urang. Ku setan teh dipisahkeun jelema teh. Ala adawah wal baghdha innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawah. Di mana orang midamel dosa